Niat nama arek ngalah dukuh tapi kalah salpo kanu becem-becem euy. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi posisi ayeuna benar-benar eukeur usim bubuahan, terutamana di dieu mah nyaeta usim buah dukuh, guys. Tapi pas ka sawah teh kalah salpokan nu beureum-beureum. Horenganan tangkal tundun oge milu buahan. Bener teh nya the power of mama keur ngorana rajin pepelakan. Jadi ayeuna palabah anak incuna tinggal ngadaharan heueuh. Tadi nama ka dieu teh arek ngalah dukuh tapi nempo buah tundun geus arasa. Nah, ayeuna sakalian ngalah buah tundun oge. Tapi ari tundun mah moal dijual soalna ngan ukur aya satangkal doang euy. Bari anak incuna rayap loba jadi arek dibabagikeun wae. Sering saeutik oge seubeuh teu seubeuh nama nu penting bisa ngasaan hasil pepelakan kolotnya. Ari sakirana hayang keneh mah di pasar oge loba tinggal meuli. Sakieu ge geus bersyukur pisan karena boga kolot rajin keur ngorana. Oke lanjut, karena di setiap daerah kan sok beda-beda ngarannya. Urang teh kan pernah nyen vlog konten ngalah tundun tahun kamari, meni sampai dibully bebeakan euy. Dikata-katain kurang pendidikan lah, kurang pergaulan lah. Di mana-mana ge tundun manu hasem eta mah Aceh cenah. Cek kurang teh wae bisa-bisana mah mawa pendidikan. Jadi sebenarnya nama di urang teh kata rambutan bahasa Sundana nyaeta tundun. Arek tundun Aceh, tundun hasem, tundun sinyonya, tundun parakan. Sarua jeung penyebutan rambutan Aceh, rambutan hasem jeung rambutan nu lainna. Logika nu gampangna kieu we, urang teh kan boga rambut dina sirah atau kepala. Nah, bahasa Sundana rambut teh di daerah maraneh naon? Ari di urang mah buuk, guys. Tah eta jawabanna kapanggih. Jadi setiap naon wae oge punya bahasa daerahna masing-masing heueuh. Di urang mah buah duren oge jadi kadu. Oke lanjut cerita. Beres ngumpul-ngumpulkeun buahna langsung dipipitan di tempat. Ameh teu berat teuing mawana jeung teu ambalayah teuing kurunta. Ieu teh meunang sakarung kurang saeutik doang euy. Tapi masih aya keneh di luhur teu diala kabeh karena buahna teh arasakna henteu rata. Tapi teu nanaon sakieu oge lumayan. Nanaonan atuh sakitu oge kembung-kembung beuteung. Nah, ayeuna mah rezeki nomplok dukuh meunang sakarung, tundun meunang sakarung, beuh pedo. Nah, sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.